sia lapar gitu geus nyaho lapar nyaho naon geus teu kuat naon guna nanya deui ka nu Kristen ai maneh sarua sarua ieu sia orang Kristen iya si Saifuddin pedang agama ngaleh-leh ieu si Prendi onam tapi tetap lamun dipaksakeun datang ka 5 peuting teu dahar paraeh asal ya cek Ibrahim urang ngadoa ka Allah zikiran heulanyana setelah zikir selesai ngadoa doana moal dibaca ku kula lantaran direkam ku sia paranti menta darurat eta doa hayang naon bae make doa eta pohar bismillah Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah aya hiji jelema boga anak umur 17 tahun lalaki eta anakna teh sok bae eueuh di kerumunan imah di keluarga ari tiba-tiba datang mawa endog sakaneron atuh mana bunga hias sakaneron salipi siapa sok ngaluhuran ke guru kaneron mana bunga luar biasa Masya Allah cak mana anak aing kubisaan-bisaan teh ieu sih usahana teu kira-kira mawa endog sakaneron poho atuh bala kecerakan digoreng dikulub malah jang nyana nama tajang nyana na watuh geus dadarna geus kulubna geus macem-macem bunga indungna menang saminggu kaduana eueuh deui ka budak ari balik datang ka imah mawa kotok hayam ge dicilongok di dia mah kotok mun dicilongok hayam di dia kotok beda bahasa ai kotok mah kuduna kan kataina lamun dagingna daging hayam adi cisoka mah beda eta naon tah tai kotok tai hayam susu teh tai hayam mun ditanya ai dahar jeung naon daging kotok di Bali cisoka tuh ngaranna ge lah bawa kotok teh kira-kira 10 buledek watuh indungna beuki bunga bae pamer nyana ka tatanggana tuh boga anak mah cara anak aing soleh kamari mawa endog wari mawa kotok ulah cara anak sia tah anak aing jadikeun contoh ku sia soleh dasata luar biasa anak aing mah kabagi tatanggana ge nah jadi salah nyaritakeun soleh ayo soleh maka pandu bisa hablum minallah hablum minannas ngaranna soleh hari di Cisoka mah asal bisa mere rokok ka bapakna mere sepaheun ka indungna soleh sanajan tinok salat tah eta di Cisoka eta emang tarolo di Cisoka mah soleh teh kos kitu ya Allah ya Rabbi geus bunga anu luar biasa saminggu kaduana lang deui eta budak Masya Allah ari balik mawa embe
boleh dembe lain cara mbek Cisoka kunyin mbek Garut. Oh di Garut mah mbek kena gelede deui jeung garelis. Atuh urang Garut mah ka mbek gelis ganteng urang Garut aya ka jelema menyon. Nah atuh mana leuwih bunga luar biasa Masya Allah waharalah akhirnya mana teureun-eureun nyebut soleh ka anakna beuh mantep jasa boga anak soleh anak aing mah salembur nyahoeun kabeh si eta mah soleh jasa lantaran mondok mau hayam mau embe embe dipencit dibabagikeun bunga entah tangganya bari kabeh ge ngalem benernya si eta mah boga anak teh urang ge kabagian ceknya aduh mantep jasa pohara atuh 10 embe teh nu bolede genjleung di lembur eta nyaritakeun kasolehan eta budak 2 minggu katiluna lang deui teh budak eueuh barang datang mawa kebo. Masya Allah jangan budak gede deh pencit mah ceknya nanti ayo guys membagikan gampang kula mah urusan dunia mah pencit kakarat kadek dipencit jual polisi. Iya asal polisi nanti di tukang ya langsung di borgol cek mana teh Pak jangan main borgol-borgol aja tuh Pak orang Cisoka mah kitu melayuna kan itu ngaranna ge Sunda dimelayukeun atuh jangan main borgol-borgol aja Pak anak saya mah soleh Pak kenapa anak saya haji di borgol begini menyaya hajuan. Aduh ya Allah ya udah nanti bagaimana di polsek aja Pak emang Bapak nggak kebagian buntutnya kali ya bukan begitu ini urusannya lain lagi udah nanti polsek mana cerik adakna dibawa ke polisi barang datang ke polsek diuruskan bawa ke Polres. Masya Allah sidang punya sidang ternyata horenganan anakna mawa endog dang maling hayam nang maling embe nang maling kebo horenganan kerjasama jeung Ki Nurjaya maling. Ya Allah Masya Allah karim makna tengertieun kokojotan anak kula maja soleh manya kudu jadi pamalingan tak percaya kula mah gua jenting kokojotan lantaran data-data otentik dengan saksi-saksi menyatakan bahwa benernya na maling saat eta di negara Irak keputusanana lamun maling leuwih ini sob lain sakadar dipotong tapi dibunuh akhirnya keputusanana nyana itu dibunuh dicancang. Masya Allah kan gancang caritana begitu manehanana nek dibunuh mohon nyana ka Algojo Pak sebelum saya dibunuh saya mohon dengan sangat supaya ibu saya dihadirkan dulu kaulah nek ngomong ka indung terakhir minta supaya dihadirkan emak kula Algojo adu nek ngabunuh saat eta pending heula langsung ngahadirkeun emakna tak emak anjeun cek eta budak ka mana mak ieu kula ieu hayang kapangi jeung emak ieu kula teh ieu deuk dibunuh gara-gara emak manusia gara-gara aing gara-gara emak ieu kula ieu datang kadek dibunuh kieu
gara-gara naon ceng soleh mama soleh dibunuh kieu makin soleh ai kitu naon kula teu pernah dinasehatan kumaha teu pernah ditanya-tanya acan lamun kitu mah meureun kula harita mawandog kumaha ditanya ceng mama ieu curiga aceng teh mawandog sakilobana sakaneron jang ceng aceng mah pantilok endogan ieu nang di mana ieu ceng tah atuh tanya tak mamang kan soleh-solehan ka kula aju ka ditu da mawa kula mawa hayam mawa kotok aturan mah tanya kumaha ceng ieu kotok bola de amat kotok jalak di mah jog kotok adu ieu mah sia nang di mana aturan mah tanya mak malah pohar aja sebungahna malah kata tanggapan nyebut soleh ka kula haju kula mawa embe mak sakitu marhaba pan sorangan bae mah tanya aturan mah aceng menang di mana tak embe Masya Allah nasib kula jore meureun pas kebo dilaporkeun ku Ki Nurjaya kula katangkap aturan mananya ka kula gara-gara emak teu nanya jeung teu pernah ngadidik kula maka nasib kula kuari dibunuh ye maka kula hayang sakadieu mah hayang nyot letah emak nduk nanaonan sia nyot emak nyot letah emak ieu mah terakhir ka dieu dikenyot kula ieu lantaran emak meureun karunya ka anak datang ke hareupeuna dikenyot kunyana begitu dikenyot orang lain dikenyot digegel waduh sejeretean mana digegel terus geus getihan wah hampir pegat letahnya sia nanaonan gara-gara letah mah teu ngasehatan kula jeung teu nanya acan maka kula nasibna jadi pamalingan nah kuari mak kula dibunuh ieu akhirnya dibunuh deh ku algojo emak neuleuh anakna sirahna ngagulimpang ceurik kokojotan sarua teu kuat meureun paeh di mana waduh tah ieu lamun ku urang ditaliti cerita ieu horenganan lain di Baghdad bae lain di Turki bae orang di Cisoka ge sarua anak mawa endog teh tilok ditanya anak mawa kotok tilok ditanya malah manu ngabar haba anak ge Ki Ato aduh tahlilna atuh Ki Wahab anu mamacana Haji Pedi Blon orenganan nang maling Masya Allah Karim nah iya gara-gara naon dia gara-gara henteu dididik maka hancur-hancuran geus ku ayeuna sakitu wayahna ibu bapak didik anak urang abeh engke ibu jeung bapak di akhirat teu katanyaan geus disadiakeun ku ari sarana pendidikanana hayang bari jampe maca babacaan jang mencit kebo pasantrenkeun di Ki Nurjaya ayo geura geus ka ditu ngaji macan pugu bisa mencit mah insyaallah hayang ngaji alat aya Ki Muhtar di dinya hayang ngaji qiraat aya Badu Salam hayang mamaca ieu teh beuh jago mamaca nya teu puguh lagamna asal kutub robani bae jeung anehna asal nu loba bae nu numbakna angel macana asal nu numbak bae haju bae geus wallahu a'lam bishawab ih ieu mah budak wara ieu mah lah gara-gara teu dididik anak bahaya
ternyata aya deui hiji jelema ku indungna dingaranan Saifuddin. Saifuddin eta kan hartina pedang agama. Pedang agama teh hartina nyana negakeun agama. Di mana aya kamunkaratan, aya permaksiatan. Tah pedang agama tandang. Harapan indungna di ngaranan Saifuddin teh seperti eta. Tapi barang gede ya Allah ya Rabbi kakarak umur 10 tahun geus maling kotor. Indungna geus kieu bae si anak aing di ngaranan Saifuddin ongko maling ongko. Dinasehatan tapi tambah ku indungna dinasehatan sia di ngaranan ku Mas Saifuddin teh lain tita maling ceng tita bener elehkeun tuh badu salam korigna sia mah iglutna mah eleh pasti ku sia pa kiroatna geus mah atulah doakeun kula geus terus umur 12 tahun main koprok bae. Masya Allah main koproknya jago jasa deh. Barang ditanya isya ibisan amat iya main koprok emang guru nasa Haji Pendi. Orang ayah guru na. Ya Allah, ulah disangka kursi jago koprok eta. Hei, pohara. Ngan tilok menang. Ai main mah bisa tilok menang. Pohara. Akhirnya kabelah dina teu bisa dinasehatan si Saifuddin teh. Terus gede Masya Allah nginuman ciu tohara ya budak kerjasama jeung polisi bloon ya budak tapi lain polisi iya polisi di luar negeri di Amerika nu mabok memenja di Indonesia mabok oh aya ge hiji 2 3 4 5 lah ente ieu mah jana mabok geus mah minuman nukar itu ngagele ya Allah malah mah hasupna dikieu-kieukeun ka mana mamanya weh mah kaya bidadari deh goblok sakitu menyona eta jelema nu ngagele teh kos kitu di deketan mana nyarangna ieu mana mah demplon amat ya padahal mah kuru mah eta gele teh kos kitu teh gele geus teh bisa dinasehatan masyaallah ari ku belah dieuna gelut malun hampir bae ilu jeung 7up anu kamari kena tsunami teh naon gara-gara tuh nyahoan apa nyahoan grup lah berenya ya Allah ya Rabbi hampir kena tsunami nyana alhasil alhamdulillah nyana mah salamet gablah dieuna ditewak lah ku polisi kasus macem-macem maling kotok judi koprok minuman keras, gele, gelut, luar biasa. Mendem lah nyana di penjara. Mana kokojotan? Cak mana bos ya? Ku aing dingaranan Saifuddin horeng Mumitudin siapa? Ku aing bakal disangka bakal ngahirupkeun agama, nanjeurkeun agama horeng sia ngamodaran agama. Goblok sia. Saifuddin bloon sia cak mana aing mah teu hayang boga anak model kosia ngarugikeun aing mah hayang ge boga anak ke aing paeh ngajikeun aing paeh sia hadiah ka aing engke aing di akhirat atuh aing mah kos kieu aing sia bisa ngaji mah sia nanjeurkeun agama masugan bae maka sere di kusia ieu kos kieu mapan geus puguh mah meureun ka neraka aing sia mak ulah ngocoprak bae ganeng bibir teh abong-abong gitu ganeng mana dicarekan Saifuddin bloon eta aya eueuh di dieu Saifuddin pedang agama
Masya Allah guys ini malah bebeja ke polisi pak sadaekna tanahan anak kula guys pokoknya dikeluar-luarkan terus kena paeh di jero penjara ye jak polisi itu urusan nama ke situ emang naon akhirna geus datang ka waktuna na keluar geus keluar di penjara nyana ziarah ka kiai model Kinurjaya. Waalaikumsalam kiai kula mantan napi ya narapidana aju dek tobat supaya wau ka Allah kumaha coba ye atuh wau ka Allah mengaji di dieu ayo siang hadawan aing tuh kira tuh maraban kebo ceknya cek di Saipudin kiai goblok tolol kiai aing dek Allah ka maraban boblon kiai mulai tar ada bener tah Saipudin gitu akur jengaran aing teh mah kos kitu mah kieu-kieu ge aing teh ieu teh pedang agama be mantep jasa salat pancan kana ge datang deui nya na kaki atok Waalaikumsalam naon sia ieu sia ngaran kula Saipudin wih bagus sia ngaran enak makula ieu alhamdulillah sia gawe naon kula balik di penjara kiai sia deuk naon ka imah aing kula nu mantak ka dieu ge ngaji teu narima aing mah santri model sia mengesesa di penjara kakara ka imah aing ini sia goblok teh kiai cak dia aing deuk ngaji dicarekan blon teh kiai atuh dicarekan ku jana geus nya mah kiai blon tah waduh Kinurjaya kiai tolol ieu kiai goblok terus nyana datang deui tah ka kiai hiji deui kiai kula ieu neuk tobatina naon sia kula mantan napi kuari kula hayang wauh ka Allah alhamdulillah sakjana hadena sia ka dieu aya kitu ieu endek pilpres sia ku aing dijadikeun tim sukses goblok ya kiai aing deuk ka Allah dijadikeun dasarna sia osoknya goblok teu hayang aing capek aing nutur-nutur kos kitu moal aing mah moal nuturkeun kiai anu jadikeun tim sukses teu hayang urusan negara urusan batur aing mah deuk ka Allah sesuai jeung ngaran aing pedang agama deui salat tetep encan boga ngaran nyana diteangan kunyana kiai ti hiji kadua katilu teu manggih kabeh kiai teh aya unsur jeung muatan capek aing nuturkeun kiai kos kitu di cenah eta mah kiaina zikiran bae zikirna bener tante bener cenah tapi lamun dibayar ku bupati tangkorakna asal dibayar ku bupati angel zikir lagi illallah tuh kiato mah seuri nya nah giliran we tatangga anu susah paeh la ilaha illallah nangan 11 ya Allah ya Rabbi tak ayo mau nutur-nutur kayak gitu neangannya nasi Saipudin kiai nu wauh ka Allah aya ngaranna Ibrahim coba cerita dina kitab Mama Kiai Ibrahim abdi teh mantan narapidana kasusna hiji sok maling kotok dua abdi sok judi koprok rolet jeung sajabana tilu abdi osok mabok oge osok gageleng opat abdi sok gelut bahkan ngabunuh lima geus abdi sakitu can sakumaha mah nah iya mantep ya can sakumaha mah dosa sakitu lelet itu mah ji bener tak kiai ya can nyundul teh dosa ka langit tak
caknya aing resep tak kiai gos kiai mah ye. Kiai milu henteu di partai, ulah sok milu-milu ka partai. Kiai osok usaha tante misalna usaha tatanian ulah sok usaha deka Allah. Kiai osok boga jagal henteu cara aya di Cisoka. Geus ditataan anu henteu ka Allah bae urang mah. Carana Kiai carana ujang sesuai jengaran ujang teh dingaran teh Saipudin artina Saipudin teh pedang agama ujang teh ieu teh sabenerna mah pedangna masih keneh di sarungan jadi kulantaran di sarungan encan pernah perang pedang hebat sote di mana dipesap dibuka dipakai tarung di medan laga ngalawan musuh-musuh Allah. Ai ujang mah kuari ieu jadi ngalawan ka Allah. Sabenerna mah ujang mah pedang agama ngan sementara ieu ujang jadi musuh agama. Cok geura pikir ku ujang, heueuh Kiai tah jadikeun pedang agama ngaran anjeun teh sesuaikeun jeung ngaran. Carana kumaha? Yuk. Urang berangkat ka gunung, zikir di luhur gunung. Ji, Kiai, emang majelis. Zikir di majelis, zikir di masjid, zikir di imah, letik sama. Zikir mah di gunung, cara para wali-wali Allah. Ujang supaya benar-benar jadi Saipudin pedang agama. Yuk, milu jeung mama ka gunung. Ari kitu mah zikir di masjid tah geus loba contona. Lah, pamer. Zikir di majelis kitu kene komo, zikir di imah mah di kamar teu meunang pamajikan haju nyingsat. Keur zikir kieu illallah la ilaha illallah barang beunta pamajikan nyingsat teu make calana. Haju bae tasbih dibalangkeun. Aju naik parahu nyana beres bae karek neangan tasbih kakak ka mana tadi nyaho ke mana betul tah ulah sok di kamar aya zikir Haji Pendi teu naik-naik eta kos bebeja ka pamajikanna neng ulah ngaganggu kakaknya kakak dek ka mana kakak dek tahajud di dieu tah di sisi oh heuh atuh geus hebat ieu ranjang di sisi tah ieu dipan jadi sisi Allahu Akbar hebat jasa Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi ya Allah barang menang 4 rakaat pamajikan akan malik blek kan pamajikan memang kos kitu setan nanya mama kadang-kadang kan aya unsur kesengajaan haju nggak boleh kaktet nyatu make calana asyhadu an la ilaha illallah dua nana ngacu belum aja pending eta mah haji atok siapa teu salam deui henteu teu salam deui begitu neuleuh ka ditu langsung we asyhadu an la ilaha illallah langsung we ka ditu lain meunang goblok sakoh majikanna ka cena tadi ulah diganggu mana tuh ngaganggu kula sia tuh pakai calana tungtung nama ribut bae di luhur kasur terus lo ngomong haju nama tak ulah sok di kamar zikir mah nah ieu mah diajak ke gunung ayo atuh berangkat di jalan aya nu milu mama bade ka mana ka gunung rek naon zikir khawah di gunung ulah kaganggu milu atuh abdi ayo rek milu mah tapi geus tiluan bae mohon berangkat sapoe menuju gunung 2 poe geus teu dahar teu ginung katilu poe diuk darariu urang geus 3 poe ting teu dahar tinggal si Saipudin bae kieu santri anyar panjana mah Hasan aing pae
Ieu guru teh kira-kira aju ngajak ka gunung bae. Kahayang aing mah di majlis teh tuh heula. Aju diajak ka gunung kiai. Waduh selain rarasaan ceuk. Ditanya ku Ki Ibrahim teh, Saifuddin, kuat sia? Wallahu a'lam. Aing nanya di kasantrian nu milu di jalan. Aing maneh ieu sabenerna saha? Abdi friendly. Keke sia agama sia naon? Kristen. Kristen? Ieu mah kan zikir ka gunung. Tetep ulah dek milu bae sanajan agama Kristen. Je. Cek Ki Ibrahim, hayu guys. Kajian Kristen tah naon lah. Nya nama santri 2 nu hiji mantan napi. Nah nu geus model kadita. Nu hiji agamana Kristen. Berangkat geus 3 poe. Terus lempang deui ka 4 poe tereh datang ka gunung. Cek Saifuddin teh kula mah datang ka dieu bae kiai. Emang kunaon itu? Waduh. Ieu lain rarasaan. Geus kiai mah kiai bae ka gunung. Kula ngadoakeun. Jeung kula doakeun ieu balik ke jauh datangnya henteu. Aisyah lapar gitu. Geus nyaho lapar nyaho naon. Geus teu kuat naon kula. Nanya deui ka nu Kristen, "Ai maneh?" Sarua. Sarua. Ieu Aisyah orang Kristen. Iya si Saifuddin pedang agama ngaleh-leh kieu. Si Prendi onam. Tapi tetep lamun dipaksakeun datang ka 5 peuting teu dahar. Paraeh asal. Ya, cek Ibrahim urang ngadoa ka Allah. Zikiran heulanyana setelah zikir selesai ngadoa doana moal dibaca ku kula lantaran direkam ku sia paranti menta darurat eta doa bu hayang naon bae make doa eta pohar bismillah wa ala millati rasulillah teu ngartieun nya lain santri bener teh atuh santri mah ngarti bismillahi wa ala millati rasulillah paranti mawa main. Bismillahi wa bi iradatihi wa bi qudratihi wa bi inayatihi. Wow, panjang dah. Tak geus datang ka dieu belanan. Langsung doa ka Gusti inti da ya Allah ya Rabb abdi tiluan menta didatangan roti ku Gusti jang nyambung tenaga menuju gunung. Masya Allah eta diijabah ku Gusti Allah Kiai Ibrahim begitu bentak geus aya tah 3 nanampanna leutik hiji nanampanna eusina 2 roti jeung cai-cai langsung dah yang maneh Prendi tah yang maneh Saifuddin yang mama ayo di dalahar insyaallah aya tanaga cek si Saifuddin milu deui kula ka gunung ai kos kieu masuk cek si Prendi geus sarua kula ge milu ayo berangkat deui ka gunung ka 6 poe pas ka 7 poe deuk naik ka gunung lapar deui cek Saifuddin asana moal bisa dilanjut memang luhur gunungna tanaga setik deui daripada kula naik ka gunung teu datang kula manggeus datang ka dieu bae perpisahan jeung guru
maneh Prendi kula mah tapi dek ngadoa ka Gusti ka pangeran kula. Ayo coba sia ngadoa. Ngadoanya na teu kadenge doana teu kadenge. Doanya na bacaannya na Masya Allah diijabah ku Allah. Turun di langit sarua tiluna nampan bahkan esina ieu kuari mah 4 roti sana nampan 4 roti. Nah ijang kula ijang mama ijang si Saipudin Kiai Ibrahim ngahulang aing jadi eleh ku Kristen aing doa ka Allah emang geus jelas lain sakali lain 2 kali tapi sesuai jeung kebutuhan ieu mah lain lalagaan ieu mah berarti jelema pohara jasa tetep aing mah hayang ngadahar cek si Prendi kunaon mama teu ngadahar moal nu mantak teu ngadahar naon alasanana lantaran moal aya mukjizat lamun lain dibikeun ka nabi geus eueuh moal aya karomah nu dibikeun ka kafir sedengkeun maneh agama Kristen berarti ieu lain karomah lain maunah sihir sia kajian hukum teu hayang aing mah ngadahar buatan kafir cek saya Pudin aing mah ngadahar bae aing mah teu nyaho karomah teu nyaho maunah teu nyaho sihir nu penting jebeg aing mah si Saipudin mah kos itu geus lamun kiai teu hayang jangkula keheula sia di main jang sia-sia bae tanyakeun heula akhirna unjukkan ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb teu kaharti ku abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti lain sakali abdi ketika darurat nyuhunkeun kadaharan ti Gusti lantaran abdi pan diangkat jadi kakasih Gusti eta mah urusan abdi jeung Gusti tetapi kapan ieu mah di luar agama Gusti di luar agama Islam kok diijabah ilhamna ka Kiai Ibrahim tanyakeun heuna ka si Prendi tanyakeun Prendi sia bisa diijabah kieu kumaha mama ai kudu hayang nyaho mah ketika mama ngadua teh haju datang roti kula teh tidinya cerik da kula teh teu kanyahoan ku mama teu kanyahoan ku si Saipudin dikanyahokeun teh ku Gusti be Gusti agama Gusti teh ternyata hak agama Gusti teh ternyata bener lantaran ketika darurat teh dipuntayangan Gusti teh bisa langsung mere tanpa make wasilah jeung sebab nu sejen langsung ti harita kula langsung maca 2 kalimat syahadat ku yakin-yakinna agama Gusti tak itu mama tapi rotina kok bisa ngaluyan ti aing lamunnya Islam sih aja diangkat jadi wali atuh bener 2 ulah 4 ngaluyan aing sih eta naon eta nu mentak sia ngaluyan aing nu mantak ieu roti ngaluyan ti mama lantaran kula ieu cinta ka mama kata haji ku mama Gusti abdi asup Islam teh wasilahna mama Ibrahim kulantaran abdi diwasilahan ku mama Ibrahim abdi teh kapan ngadoa teh ieu teu langsung ka Gusti make wasilah Gusti biwasilati Syekh Ibrahim abdi asup Islam ku wasilah guru abdi ku ayana kitu abdi ku wasilah guru abdi cinta ka guru abdi bere abdi kaleuwihan ti guru abdi jang tanda bahwa hiji abdi asup Islam wasilah guru nomor kedua wasilah ku cinta abdi ka guru abdi nembongkeun kaleuwihan di mata guru jeung di mata babaturan abdi nu ieu kakarak ditangkep ku guruna orenganan sia teh lain saleuwih-leuwihna orenganan eta teh wasilah mama ku wasilah mama tinggal si Saipudin we
cek Saipudin teh ceknya nanti aing mah teu kudu ngadoa geus bae guru aing nu ngadoa jeung si ieu aing nu seubeuhna si Saipudin tetep cek Ibrahim sia Saipudin ulah ngan sakadar ngaran jadikan ngaran pedang agama teh praktekeun di masyarakat supaya bener-bener jadi pedang agama. Ketika maneh balik awas aya kamunkaratan aya permaksiatan aya kazaliman petakeun ku maneh tangkisan ku maneh piceunnan ku maneh tembongkeun bahwa maneh adalah pedang agama. Atuh kumaha mama abdi teh siap kayak gitu nama ayo zikir ayo ka luhur berangkat ka luhur gunung di beat didoakeun langsung mantep nyana zikirna ka Gusti Allah ulah aya pamenta kasalian Allah ulah aya pamuntayang kasalian Allah lamun urang dagang ulah inget ka daganganna inget ka nu bisa mere bisa dagang lamun urang dibere kauntungan ulah hayang untungna tapi inget kanu mere untungna lamun urang tani ulah inget kana pertanianna olah nama tapi coba bere diri urang bere hate urang cangkeun hate urang teh waukeun kanu mere pertanian jeung mere kasuburanana waukeun ka Gusti Allah melalui dagang waukeun ka Gusti Allah melalui tani waukeun ka Gusti Allah melalui gawe waukeun ka Gusti Allah melalui magahan ngaji kreativitas urang segala rupa sarana jang ngawaukeun ka Gusti Allah lain kudu eureun dagang lain kudu eureun tani lain kudu eureun usaha tapi dagang usaha tani jeung sajabana jadikeun sarana jang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah wauh ka pamerena wauhkeun ka nu merena beuh dididik si Saipudin di luhur gunung sajabati zikir tauhidna fikihna jeung sajabana cukup di luhur gunungan sakadar 3 bulan ngungkul dibere ilmu laduni ku Gusti Allah berikut jeung si prendi turun ke handap datang ka indungna assalamualaikum anak Sasya ma ieu pedang agama ma pedang agama siapa meureun sia di penjaranya sia memonona meureun ma ieu asli anak emak siapa di penjara geus kaluar mah pan teu bebeja tuh ka mak kula langsung masantren mah di mana sia masantren gunung menyaing masantren di gunung terkarti aing mah nyaho ge pasantren atuh di Kidur Jaya Ki Ato Ki Wahab Bandung Salam eta pasantren yang kasantren di Gunung Saguruna mak neangan kula guru-guru di lembur nu bener mah pan udah bener kabeh hayang muatan bae aya nu hayang di hadaman urusan duniana aya nu hayang di hadaman urusan partai aya nu hayang di hadaman urusan bangsa kamulyaanana keagunganana capek kula naleu kiai kos kitu kula maneangan kiai teh murni manggih sia manggih saha guru kula Kiai Ibrahim eta mah guru bapak sia atuh meureun geus kolot mah bangsa umur lagi 90 maleuy Masya Allah eta guru bapak sia eta tama sakti mantarkuna tah bisa hibar tama kira mohon mah ai guru nama kula mah nyencan mah atuh aing percaya ieu guru kasih eta mah ka kiai eta mah geus teu mislek deui geus atuh kuari masih andek naon peta kuari hampura mah hayang ngabuktikeun emak merengaran ka kula Saipudin teh pedang agama ulah kaget mak besi di dieu aya anu nanggap orkes ku kula diacak-acak biduanana dibawa ka imah biduanana Aisyah nanaonan din Aisyah nanaonan pokona deuleukeun ku emak emang sia wani beh mak geus dieusian awak kula mah tah di tukang urut nembak loba jasa mah
harideng tadi tukang tama lain hideng aing ge nyaho tama urut bisul keur leutik siapan anak emak sia sok ngabohong bae oh emang ieu urut bisul siapa Masya Allah des kuari mama doakeun abdi dek nembongkeun ngaran Saifuddin teh pedang agama tembongkeun dek nembongkeun di mata masyarakat lillahi ta'ala maksudna dek ngajunjung tinggi agama Allah mak mudah-mudahan panjang umur mak supaya ningali gerak kula di lembur kula dek nanjirkeun agama Allah tanpa pamrih niat lillahi ta'ala mak percaya sebab guru siapa lain Ki Nurjaya tapi kulage guru kanyana sakadar jang mencit mama jang mencit aya jam pena emang aya kumaha ciduhan lihat oh aju tepak-tepak gitu eta menang ti Ki Nurjaya kusia geus dicobaan pernah ka awewe kukula dicobaan aju manjur lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata hikmah dongeng nu kahiji kade horeganan indung teh di mana boga anak didik minimal tanyakeun ulah diantepkeun ulah bungah besi ibu ningali anak boga HP haju HP-na bagus ulah cara Haji Pendi makan kos kitu anakna mawa HP bagus oh berek Oppo ditanyakan gua Haji Pendi gade nah enon eta HP nang di mana ada ini udah buat bapak aja lu cari lagi banyak bapak si kos gitu ulah gitu jadi bapak mah tanya genceng abah kan itu pernah belikan HP ke Aceng tapi Aceng ieu boga HP nah si ada ceng engke bisa Aceng ngagunakeun HP ternyata ditangkap polisi ceng kade nang di mana ya nang di mana tanyakeun pan di Cisoka mah ai kotok leungit mah di teangan magrib bau kotetang kotete aya anak kotok aya anak dibawa cocodot teu pernah di teangan goblok teh orang Cisoka ambalaya Masya Allah lain Cisoka kuari baheula atuh baheula bae geus kitu ku kuari Masya Allah karim dongeng eta kade indung kade sebab indung adalah majlis pertama indung adalah guru pertama di lingkungan imah tangga memeh anak didikeun ka pondok pesantren indungna heula nu magaha nomor kahiji kade tanyakeun besi aya naon-naon didik minimal maca sholawat mah geus kudu dididik ku indungna salatullah salamullah ala toha rasul ya bari ngayun-ngayun salatullah salamullah ala yasin habibillah kan anak gadekeun bari ayun-ayun cak anak mah jore amat sorana siapa anaknya jeung ulah sholawat kada tadi Ki Nurjaya ya Rabbi bi Mustofa nyana ya Sundaan naon sih eta tadi Sundana lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dongeng anu kadua ternyata horengangan endek meraih manzilah endek meraih martabat jeung pangkat indallah kudu boga guru ulah sembarangan kudu guru bener-bener guru anu ngadidik mun di qiraat bener-bener ngadidik qiraatna mun di alat bener-bener ngadidik alatna ulah aya muatan-muatan mun dina fikih bener-bener ngadidik fikihna mun dina tasawuf bener-bener ngadidik tasawufna urusan-urusan lain lepaskeun hiji be menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah alam bimuradih walawana alal Qur'an lamun tetap satuna ahli negara al-mukadzibina ka ngagorokeun kabeh ku ngimankeun ya ahlul Qur'an billahi Allah wa rusulihim lan pirang-pirang utusan ahlul Qur'an wattaqau lan pada waradi lan pada ngaraksa ya ahlul Qur'an al-kufra ing kufur wal ma'asiyah lan pirang-pirang maksiat la fatahna maka yang tinggal limpahkeun Isun Agung bitakhfifi wa tasydid kalawan dan takhfif macaan la fatahna wa tasydid lan dan tasydid la fatahna alaihim ingatasi alil Qur'an barakatin ing saking kabarakahan minas samai saking langit bil matari kalawan udan wal ardi lan bumi bil nabati kalawan saking cucukulan walakin kadzabu lan tetapi ngagorokeun ya ahlal Qur'an rusula ing pirang-pirang rasul faqadnahum maka nyiksa ingsun Agung ing ahlul Qur'an aqabnahum tegese nyiksa ingsun Agung ing ahlul Qur'an bimakanu kalawan sebab barengkangan ya ahlul Qur'an iku ngausaya ahlul Qur'an kalawan ma afa amina ahlul Qur'an ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun Allah alam bimaradi anata maka ngimankeun maka ngarasa aman sapa ahli negara al-mukadzibuna kang ngagorokeun kabaingan tatekahum ing ahlul Qur'an pabasuna siksa ingsun Agung azabun tegese siksa ingsun Agung bayatan lewengi lailan tegese wengi wa umale utawi ahlul Qur'an imuna iku kang turu kabeh gofiluna tegese kang lali kabeh anhu saking azab wa amina ahlul Qur'an ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun wallah lam bimuradi anna tangarasa aman sapa ahli negara nya tategahum ing ahlul Qur'an basuna pasiksa ingsun Agung Tuhan dalam waktu Tuhan naron tegesawan wahum yalabun utawi ahlul Qur'an iku lagi memengan ahlul Qur'an kabeh afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun wallahu alam bimuradi afa amin wa natamaka ngarazaman ya ahlul Qur'an makrullah ing panyandu ya Allah istidrajau tegese panyungkun Allah iyahum iya ahlul Qur'an bin ni'mati kalawan ni'mat wa akhdahum lan nyiksa ing ahlul Qur'an bagdadan kalawan kaget pala ya manu makrullah maka orang nana aman ing panyandu maka orang ngarasa aman ing panyandu ya Allah ilal qaumul khasirun angin sapa kaum kang tuna kabeh sapa kaum kang tuna kabeh Gusti Allah ngajelaskeun tentang keberadaan negara setelah Allah merinci satu-satu negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah negara Yordania dengan Kangjeng Nabi Lut umatna teu ngimankeun dibalikeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Syuaib. Kangjeng Nabi Nuh diutus, kemudian masyarakatna umatna terpercaya.
dibanjirkeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Jeung Nabi Soleh gitu keneh diberi angin ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Hud gitu keneh negara-negara nu pernah disiksa ku Allah, ya Palestina, ya Suriah, Yordania, Yaman, ialah negara-negara anu kudu dijadikeun itibar ku urang, supaya dijadikeun barometer kacamata sangkan negara urang ulah terjadi seperti eta. Sebab ketika Allah ngutus seorang nabi, ngutus seorang rasul, dibohongkeun ku umatna, siksa ku Allah. Nah, lain bae baheula dorojolna Kangjeng Nabi urang, ketika Kangjeng Nabi urang dibohongkeun ku umatna, awas cek ku si Allah, teu menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae. Setelah Kangjeng Nabi urang pupus, dilanjutkeun ku para khulafaur rasyidin, dilanjutkeun ku para tabi'in, dilanjutkeun ku para aulia-aulia Allah. Aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkan Kangjeng Nabi, kepanjangan tangan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibohongkeun ku umatna, tunggu siksa sarua bae. Masya Allah. Nu mantak cek Gusti Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah, nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana, di samping imankeun teh wattaqau ngajaga nyana kana iman sieun besi kuper jeung maksiat, jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah, ngajaga iman, ngajauhan permaksiatan, ngajauhan perkufuran, Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan-kabarokahan. Ti langit jeung ti bumi konsep na dua, hiji amanu, dua wattaqau, bakal limpah ruah. Subur makmur loh jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wasul barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fisy. Tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu. Ketika orang ningali langit, langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi, boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ke jararadi, barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu, konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wallah. Tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati mah. Lain pidauh gubernur, lain DPR, MPR jeung presiden. Ieu mah nu boga langit bumi katut eusina, nu boga dunia nyarita. Mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dua, amanu wat taqau, iman takwa. Ya Allah, dibaca nama hampang iman takwa, babari jasa iman takwa. Di pemerintah galamun pidato teu jauh ti eta iman takwa, balik bae ka imah intip ku sia. Amanu wattaqau. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah.
kuarikayan di negara orang teh seperti kieu lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia ada lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah malaikat anu mamawa angin malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ieulah angin hujan teh kitu heula sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomikeun mah heula tidinya keke aya guludug nah bakal aya kilat ngenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu nyahoeun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu nyahoeun wal bejakeun wae dia ya odol-odolan di negara nyin hujan sia emang kumaha gitu ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh anda kula menanyakeun hujan aya guludugan kiai ya sia rasakeun Gusti atuh kos kitu pada dasarnya hujan teh kos kitu sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuh di jerona aya sabab urang deuk kala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia kudu diputerkeun teh aya sebab heula kitu ge hujan lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua panjang urang nyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tah mah kos kitu poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun-sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun di Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia tuh tanya ka ieu wow henteu naon henteu emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ka mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ieu di alam malakut dek diturunkeun ka alam mulki ka alam urang make pakaian alam mulki mah pakaianna jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianna pakaian malaikat nang naon cenah teh kiai di jieuna di mana di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian-pakaianana urang di alam mulki ngaranna ieu alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad ngaranna
ketika orang dek naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ke alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang dek naik ke alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ke alamna alam malakut make pakaian alam malakut. Ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril gigis teu bisa nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun hampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah tidinya mah geus seunu nyaho iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut, ditaekeun ka alam jabarut, ditaekeun ka alam lahut, sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Kangjeng Nabi teh Rasulullahi uswatun hasanah contoh anu bagus. Geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit. Lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut. Atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit. Teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun. Lain naik ka luhur langit mebes ka laut. Modar. Eta mah. Tuh kan berarti aya. Sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat teh ieu nyaritakeun eta maksudna. Oh ono opo malaikat ti mau bener di mah nya. Ono apa sih nakon-nakon. Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya naon urusanana atuh sia. Hujan jeung teu mah urusan pangeran, teu mendek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam jabarut, ke alam mulki, nya alam nasut ngaranna urang teh ulah beja moal atuh geus dibere nya ku malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebab nyanana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia. Nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi. Belah dieuna Sayyidina Umar, belah dieuna Sayyidina Abu Bakar, belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani, belah dieuna Syekh Nawawi Tanara, belah dieuna Syekh Asnawi Caringin, belah dieuna Syekh Daud, belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur. Nu kurang dijarahan di unggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Aya tuh leuweuh wae tuh ese negara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah karim. Lamun urang di zahir ku ari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih budak teh.
kuari di SMP pakaian SMP, kuari manahanana neuk digawe di desa make pakaian desa, kuari neuk digawe di kecamatan make pakaian zonan garang PNS, kuari digawe di kabupaten make pakaian PNS tanggeus lain deui, kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah, ieu maka jeung tamakur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang, belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang, ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi, miceunan eta ge seseleh. Bicanan eta teh seseleh lain nalagan. Nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan, lalipatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul qafi, latifatul apa, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun. Nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali. Takholi piceunan nu garoreng, engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna. Lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total, tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang, urang bakal tajalli. Ya Allah, ngomong mangeunah. Kapanggih we jeung bupati dibere duit dilegleg. Iya. Hese dua deket kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna, jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna, kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah. Ya sombong cenah kuci aing waktu sombong-sombong mah aing mah waktu sombong-sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna. Kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun. Naon tah? Teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholi nya teu miceunan panyakit. Henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus, sifat-sifat anu bagus. Kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak, ai pajak mah kapan haram secara mutlak. Geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu. Celi naon anjing. Celi naon ge anjing. Lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua. Mun nyedek diteuk-teuk. Celi anjing bae. Mal bisa hus. Ekstrim. Ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim. Sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae. Ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah, atuh geus eueuh marahnya nama. Daek tuturkeun teh daek geus. Cak aing haram. Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman nagara, ih kos kitu haram, pajukeun ku sia, rodaan ku sia nagara dorong. Aing mah lain dicaritakeun maju, dek nyaritakeun bersih roh sia. Dek nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna. Aing ge ngarti. Ya caritakeun ngabersihan tuh. Ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ka batur. Ulah didahar. Je, sok urang dahar. Ye cenah kiai emang nu kitu henteu meunang. Henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureun nya. Kalian saku aing. Ieu mah keur carita deung ngabersihan. Tuh lamun urang salaman dibere bagikeun. Ulai kaduhung, maka kaduhung amat gede kaduhung. Malhusu teh basa bae, maning leg-leg. Icet, geus teh aing daya. Kitu keneh duit-duit anu urang rada mang-mang ulah. Dahareun gitu keneh. Mulai urang salat ka Allah, rada ngeunaheun ge. Allah nikmat. Tuh, terus beki dipikiran beki ciwit kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saetik. Urang masok nyaetikeun teh di hareupeun jelema. Lamun dareupeun tamu ngecemi geus sadaharna teh. Tilu ieu na ge tilu. Set dekat leulah saeutik mah. Cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui.
cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saya tip jadi loba kuari dong tuh kuari mah boho itu biasa tah eta kan bloon eta kiai geus apa adanya bae gembul biasa malah urang teu gembul ge di hari penjelema mah gembul bae terus batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrak kedeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek sehato illah nu boga hikam kula mah nyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga kusyiriyah kula mah nyambung doang sakadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai nang geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing mah aing ih engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya itu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero qalbu dimensi jerona adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan gene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu itu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkahna ge lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan ku ari neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo neuleuh urang ka perkebunan ku ari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai ku ari cai teh butek aya anu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat tapi kunaon ku ari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet
urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat ngadenge pengacara teh geus tabu masyarakat ngadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat ngadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tuh lain teu berkah ketika orang ninggalin nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh geus sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon masyaallah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh masyaallah suburna nu luar biasa caina ngemplang teh lila di pelakan parehejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian masyaallah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah ditu aya lele segala aya gabus masyaallah ningali di solokan-solokanana ya karim eta mah lele rombongan bika-bitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah ditu namah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah teu kapelakan kok kula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah geus mang ditau ya Allah keplok masya Allah eta lauk datang nati mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka subur ngaranna pinuh barokah ya Allah ya Rabbi mancing caritana ceuk asal diturunkeun pancing tabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 teu menang hiji jacan teu berkah teh ngaranna kos kitu tah loba teuing eupan batan meunang mah eupan hiji masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade beulah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngandongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aja mana ngolosot deui teh kudu bebe jata kos kitu teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya karim urang jamun nyarita gadog gludug aya deui gludug nya turun deui hujan masyaallah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa masyaallah pare jaradi nu dipelaku manusia jagong jaradi nu dipelaku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah-sajabah nu diteu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simeut ngararapung manuk cukup ngadaharan simeut doang ge simeut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka
kembali munding wah lain lalagaan eta baju ukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu kene jagung cabe berkah ngaranna kitulah keberkahan hayang berkah kos kitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu henteu lolobana kumaha walakin kadzdzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bada heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan arareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup bae nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi-eusina mangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu teu berkah ya kuari ya Allah ya Rabbi nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararaeh sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu paeh mejeunana Pakistan kamari 2.500 keur panas paeh kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh hitung Gusti teu kudu make kalkulator sabaraha ribu Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh dah pararaeh padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon-naon siksa mah geus kitu. Taya naon eta di India? Eueuh nu nyaho. Iwal ti jelema nu nyaho. Atuh heses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari ieu jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasuk isap culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu kugana dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh keneh di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi lu besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana ba ulah sanawara ieu dicaritakeun sote lainna naon
sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti itu yuk urang tingkatkan sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae. Orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun. Nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa. Kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawawu urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh. Ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna, NU ka dieu lempangna, Golkar ka ditu lempangna, P3 ka dieu lempangna, PKB ka dieu. Kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih? Nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun, diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae. Ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui. Nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan sih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan kudu ngaji mun teu ngaji pajar ngariung urang sudah demikian salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malaikeun gunana tak lantaran tadina dibacaan di doa aya TV bungen nya nama ngan heuleuh doang paling ya ieu mah nu bantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi ku nyana dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabloonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan unjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig. Geus sia nu kumaha. Lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam. Komplotan jurig kabeh burung.
Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim. Isin wari istisqa urang ngajak saha? Ndek ngajak saha istisqa? Ndek ngajak saha? Pad istisqa mah instruksi ti pemerintah. Bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat. Camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai. Geus lamun kiai dititah ku camat, wajib nurutna. Camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula. Ulah main jeger-jeger bae. Oh, puasa heula. 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina. Ieu ulah ilu. Berangkat ku ari ka lapangan. Oh, kiaina nu geus ikhlas, buka izin ka Allah. Embe munding sapi bawa ka lapangan, hayam bebek bawa ka ditu. Nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan. Pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli salatal istisqa Allahu akbar. Urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas. Jia teh teu ngarti sih. Jeung we kumaha meureun. Oh, sapi mo. Ditanya ku sapi nu seueur. Mohon panas. Bebek. Bo kabeh teh cicing panas. Pan Allah memperhatikan busak toh hewan kabeh panas-panasan. Geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi. Sebab urang mah nonton TV sebab tah nu dianggap mah bebek wek. Cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sapodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah. Isi nu rek ari deuk isisgo berapa embung. Sahabaturna isisgo. Sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Aya sahabat, Tuhan, ulah khutbah bae kunaon? Panas kami minta hujan. Langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan. Kangjeng Nabi tak oh bunga luar biasa datang kan teu bisa balik. Di masjid hujan terus ngegebrek bae. Kangjeng Nabi mah di masjid ibu Kangjeng Nabi balik hari Kangjeng Nabi itu bisa hujan itu bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda ka ieu saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyanda Jumat deui jeung Kangjeng Nabi. Begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui. Aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi. Kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti. Kunaon emang atuh ambalah ya cak jalan teu kada jalan banjir. Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi. Masya Allah. Nah ieu wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas. Aya teh ge nutas daun ngaranna istisqa di nelayan. Di hari penelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan itu ibadah ya orang mah pokona mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang tagaran urang mah penting mah istisqa baik itu ganjaran pan teu datang ka maksud dong mah datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego. Hah, kamari sia. Ngomongin tahajud sia tuh. Coba hayo. Tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Tembung aing menuturkeun nu sada itu. Embung. Mun ikhlas tu andieu karak daek. Atuh kiai bae, uai ke embung. Ieu bae konsepna laksanakeun amanuat taqau.
lamun yang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang, tingkatkeun takwa urang, lobakeun tadarruk ka Gusti Allah, taubat ka Gusti Allah, penta masing-masing. Gusti abdi butuh cai sok penta sakali dua kali. Ai istisqa teu bisa mamaning ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau. Bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah. Sakumaha Sayyidina Umar tawasul, sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti. Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, langit bakal nurunkeun hujan, bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi. Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi, takwa abdi, sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat aja cak aing mah henteu mal ka dihujanan. Engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah. Masyaallah mentak ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah. Engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan, langit turunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun, bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan, tetapi nahorenganan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lolobana mangabohongkeun ka para rasul para nabi, ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama, atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah. Nauzubillah min zalik. Yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan beh, heula jadidu imanakum bila ilaha illallah, lobakeun maca la ilaha illallah, lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Kabla dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah, mata urang takwakeun ka Gusti Allah, ulah dideleukeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh, irung sungut kitu keneh, tujukeun ka Gusti Allah. Kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut, pakaianna geus pake pakaian malakut. Dementak lamun malaikat meneuleuh karoh, neuleuh karoh ron aya di kuburan malaikat, atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh karoh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget pan jamaah kabeh naon mama? Roh Mama Ilyas Banjar naik ke langit pupus. Itu bisa kadeuleuh hujan. Bisa kadeuleuh. Haji Pendigi kabarieun heula kuntilanak. Meureun sabang samanan kitu ge nya. Teh tak bisa deuleuh roh lain sabaragan. Berarti kan hamba Allah aya nu bisa. Contoh Mama Sobari. Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan. Ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara. Ai Muhtanem Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi. Ai Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir. Jeh, nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleuh. Geus, ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol. Urang mun zarah ngobrol. Assalamualaikum. Woi, apa kabar? Baik-baik saja caknya nanti. Oh iya. Bagaimana di sana itu? Bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya, ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu-gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu, hayang pajar hebat. Takol habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna ge. Lain mah kayak ieu ngobrolna. Urang ngadang urang kadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing.
Troh ngobrol juga. Tak besi aya di kuburan nu ngahaneng. Eta okos naon eta? Geus ulah diberjakeun lah pokona mah. Eta jadi keur ngobrol. Tah, engke ge haju aya engke ge sejarah aya. Saya tadi ngahaneng kana beuh, masyaallah. Kunaon? Aing kapanggih jeung Uyut. Uyut. Heuh. Lain jeung malaikat lain, aing jeung Uyut cakena teh. Terus mah dasar dukun beunang nyaho aing dukun nyaho lain cakena teh pokon Uyut bae. Aya kapanggih jeung Uyut urang. Tah jeung malaikat mah kos kitu, tek-tek bae. Kalem geus buat teu kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Duh kos kitulah lain make ieu. Lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu. Alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambe ku malaikat seungit, urang maca sholawat kaambe, urang maca Quran kaambe ku malaikat. Urang mah kadenge ku ceuli ieu, ku malaikat mah di luhur langit kadenge. Urang zikir tengah peuting malaikat nongton di luhur langit. Urang tahajud tengah peuting malaikat nongton. Nyahueun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masyaallah nu mentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Oi, si anu deuleu ge, kepeuting deuleu ge, kepeuting deuleu ditonton ku mana. Ijah. Malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung. Teu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Teu kudu, waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, coba tatangga. Di nonton TV cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat yang ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat mah ngobrol. Malaikat, tama kiaina sih kiai kos kitu tamanya. Urang turunan galedeg yuk. Dis, malaikat, perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita jauh kitu nyaho teh sebenarnya mah. Ya Allah familalul qura wallahu a'lam.